jangkung kieu munarana. Wah. Wah, atuh meni luhur pisan eta mah. Sarua sarang pangandika Gusti nu ieu. Duh, Cimot. Pangandika Gusti teh nyarioskeun aya munara anu nu didamel nu jangkung teh tah leres nu didamel munara babil teh nya teh nah leres pisan jiga kumaha sih teh munara babil teh sareng naon sih munara babil ieu teh haritana ti carita Nuh emut kana carita Nuh anu banjir teh nya leres anu caahna gede pisan nuhun saatos eta Nuh sareng putra-putrana Tarani jeung marelak anggur. Saatos eta teh putra-putrana ngagaduhan barudak deui. Nepi ka ti harita teh dunya teh loba pisan jalmana. Tapi maranehna ngalumbara ka hiji tempat anu namina Sinear ka Babil. Tah aya anu nyarios kieu. Hayu urang ngadamel kota anu gede. Oh, upami diajakan kitu Ndul jeung Cimot bade ngiring teu? Ngiring beda rame jigana teh. Menara Babil teh saatos kota Menara Babil bade dijieun. Luhur pisan. Teh punten. Nya. Dupi eta didamel Munara Babil teh didamelna kanggo naon sih tujuanna? Tah, kieu cariosna. Hayu urang ngadamel Munara Babil supados urang kasohor di mana-mana. Wah, upami kasohor teh sae teu? Ya sae sih da dikenal pan ku sadayana teh. Nah, leres tapi ku Gusti teh uninga. Ku Gusti teh ditilik eta munara teh. Wah, upami ieu munara jangkung ngajangkungan langit sapertos anu dicarioskeun ku jalma-jalma harita. Eta teh bakal jadi kasombongan ti jalma-jalma eta. Jadi janten maranehna teh hayang saluhureun Gusti. Sahebat Gusti kasohor eta teh maksudna kitu. Hoyong sami meureun sareng Gusti. Leres, upami kitu jadi sae teu kasohorna. Kirang sae sih, teu sae. Leres teu kenging kitu, teu kenging sombong. Teu kenging sahebat Gusti. Da urang mah teu tiasa atunya, urang teh ciptaan Gusti nya. Tah, kitu caritana. Janten ku Gusti teh manusia-manusia ieu teh dihukumna nah nu ieu mah teu dimusnahkeun siga kitu musnahkeun ieu teh ayeuna dihukumna yen jalma-jalma eta bahasana anu tadina bahasana mung hiji logatna hiji ayeuna mah jadi loba. Jadi upami anu ieu nyarios bahasa Sunda anu ieu nyarios bahasa Indonesia upami teteh nyarios bahasa Inggris misalna jadi ngalartos teu? Teu. Upami teu ngalartos janten teu ieu Munara Babil saluhureun. Teu da jadi pasilang salang kitu eta tararang teu nyarambung. Leres pisan tah eta anu dilaksanakeun ku Gusti yen bahasa eta teh manusia bahasa-bahasana dikacaukeun anu tina hiji bahasa ayeuna loba bahasana logatna oge beda-beda kitu caritana teh. Tah leres eta teh cikal bakal urang ayeuna boga sababaraha bahasa di dunia ieu. Kitu cariosna teh. Tah leres aya upami urang ka Korea bahasana kumaha apa terang teu? Seng seong kitu teh. Annyeonghaseyo cenah leres. Upami ka Amerika kumaha? Thank you. Tapi upami orang Korea jeung orang Amerika nyarios thank you Pak Annyeonghaseyo nya teu ngalortoseun nya. Leres. Nah eta teh urang oge di emputan urang kedah diajar cing rajin upami urang bade ka Amerika Korea teh.
Nah, ti carita ieu naon anu tiasa urang emutan ka urang jeung barudak anu aya di bumi. Nah, leres. Kasokoran anu mata kurang terkenal teh. Urang terkenal teh kadang-kadang masuk nyandak urang jadi jalma adigung sombong. Leres. Janten urang teh mun tos sohor teu kenging sombong. Da bisi di kitukeun deui ku Gusti mungkin langkung tiringnya beuneuran teh. Leres. Aya deui teu nya anu tiasa urang emutan ti carita ieu. Barudak di bumi aya. Nah, leres. Urang teh kedah percanten ka Gusti, ngalaksanakeun pangandi ka Gusti. Tong hayang sahebat Gusti. Da, tiasa teh urang sahebat Gusti. Biasa teh. Moal tiasa. Bagian kasombongan urang anu sok kitu teh jigana teh nya teh nya. Leres. Janten urang kudu ngucap syukur. Ngarendahkeun diri leres. Urang oge kedah tong sombong. Nuhun, adigung. Tong sombong, supados teu sombong nya teh nya. Leres. Seriusan Menara Babil eta teh berarti jalan itu terus Nah, leres. Eta teh sababna manusia mere loba pisan bahasa supados urang teh teu doraka ka Gusti. Tapi teh teh. Tapi di dinya ge aya hikmahna nya teh nya. Nya leres pisan. Urang jadi tiasa diajar bahasa bahasa ieu, bahasa itu. Ari endo tiasa bahasa naon wae? Endo biasa bahasa ieu. Kalbu. Bahasa kalbu. Cimot mah gaduh rerencangan orang Jawa ge teu tiasa bahasa Jawa teh. Oh, tiasa. Contohan atuh contoh. Matur suuk teh. Suun cenanya. Lain suuk mah atuh tuangan urang. Tah kitu wae caritana. Nah, ieu ayeuna ngadamel munara ieu bakal disombongkeun teu? Wah teh. Paminiatna saya mah moal teh. Nya, teu meunang nya. Nuhun. Kenging Kan abi kitu. mah teu sabieu main deui Lego teh moal dieukeun. Nya atuh ayo. Ayo atuh. Urang ngadamel deui nya sinu jangkung. Teh ku ieu biasa teu ngabangun Lego. Teu tiasa atuh eta mah. Kitu wae cariosana atuh nya. Teteh bade uwih heula. Engke upami tos janten ieuna teteh balik deui nya. Oh, mangga. Nya, urang di foto, urang selfie. Urang selfie aya. Aya tuh barudak. Hatur nuhun. Wah.